ya sanajan urang terus baik itu pahaman teu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon siatan tadi nu dibahas dah geus nanya hese ngajina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres aduh geus teh gara tenang Allah tah kos kitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah mah malaikat ge bingung barang di akhirat teh catetan mah loba tapi pahaman teu cenah teu paham-paham mah jelema ieu tapi catetan mah aya bae barang di deuleu geus lah atuh udah sesuai jeung catetan bae heuh tilok dilaksanakeun jak puasa Rajab nya henteu nya mah teh ngaji mah ngaji bae geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung pitulisan apa bae geus tah lain kitu jarenya mah teu galak selalu ngomong gitu nya teh mending balangkeun apa ka ditu geus kitu bae masyaallah sesuai jeung tulisan udah bae cenah geus ya Allah ya Karim jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan